Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui kiwari dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios Si Wareng dina seri kalimanya para mitra. Hapunten sateu acana ieu teh tos kalangkung sababaraha dinten. Simkuring teu acan tiasa upload secara rutin numawi dua poe kalangkung simkuring teh kaserang flu, kaserang batuk nya. Janten kaayaan ge ieu teh nya sakinten lah. Nanging sanaos kitu insyaallah ayeuna urang kawitan deui kangge ngalajengkeun cumarios lakon Si Wareng anu kaleresan ayeuna teh dina seri kalimanya para mitra. Nya ku kituna sakumaha biasa langkung ti payun simkuring oge nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mangan saukur carios fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga dikawitan wae urang maoskeun deui kana cumarios Si Wareng dina seri kalima. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu nyarioskeun ka Sita Dayu. Harita Sita Dayu geus nepi ka tempat di mana Ganggeng Salaksa aya ngawangun tempat penyumputan dina ngayakeun gerakan pikeun ngawasaan Desa Ginting. Sita Dayu bari renghapna gemeteran. Harita ngawartosan ka Ganggeng Salaksa yen Suragading teh geus gugur ku Si Wareng dina operasi peuting harita. Kakang Ganggeng Salaksa, Si Wareng lain tandingan biasa kakang. Numawi kakang Suragading oge parantos gugur kumanehna kang. Sita Dayu kocapna ngawartosan Ganggeng Salaksa para mitra. Nya Ganggeng Salaksa oge ngadanguna kuat ku ambek. Suragading gugur ku Si Wareng? Kurang ajar. Si Wareng geus wani ngobrak-ngabrik pasukan dewek. Sejauh mana ka bisa Si Wareng dina usikna numutkeun maneh Sita Dayu? Tarosna Ganggeng Salaksa ka Sita Dayu kiwari. Numawi palai terangna ka Si Wareng nu geus bisa ngelehkeun Suragading para mitra. Ampun kakang, numutkeun kuring ilmu usik jeung kadigjayaan manehna luhung pisan kang. Numawi Ki Sentanu oge anu ngagaduhan ajian tapak genter tiasa kaelehkeun kantenan urang-urang kakang. Kocapna Sita Dayu harita ka Ganggeng Salaksa. Nya Ganggeng Salaksa oge janten nyadar istuning sarua neangan pati mun keukeuh bade nyerang ka Si Wareng tanpa siasat anu jitu. Leres oge saur maneh Sita Dayu. Nu kiwari urang kudu ngayakeun siasat kangge mancing Si Wareng supaya indi tina ieu desa pami kitu mah. Kocapna Ganggeng Salaksa harita. Bari mikir keur nyieun siasat pikeun nyingkahkeun Si Wareng ti Desa Ginting para mitra. Lajeng siasat naon kang nu bade urang ayakeun kangge nyingkahkeun Si Wareng ti ieu lembur teh? Tarosna Sita Dayu ka Ganggeng Salaksa para mitra. Numawi kiwari anjeunna teu aya pikiran anu lancar pikeun nyieun siasat. Sita Dayu, kinten-kintenna naon tujuan manehna datang ka Desa Ginting teh? Tarosna Ganggeng Salaksa harita ka Sita Dayu. Panginten palai ngamankeun Desa Ginting kang. Nanging salian ti kitu kuring teu nyaho naon deui kang. Walerna Sita Dayu harita ka Ganggeng Salaksa. Upami kitu kumaha carana pikeun maneh tiasa nempuhan Si Wareng pikeun ngorek ka hayangna? Urang siasatan wae pikeun damai jeung nyerah.
Dugi akhirnya si Wareng bisa gampang ngilu ka tempat urang. Di mana di dia urang kedah geus nyiapkeun jebakan pikeun si Wareng keur ditandasakeun. Kocapna ganggeng salaksa harita ka si Tadayu. Bari memang dipikirna ukur cara kitu bisa ngajadikeun si Wareng kajebak ku cara siasatna para mitra. Tapi nah kinten-kinten bakal aman Kang. Upami urang sadaya nepungan ka pamukiman keur nyerahkeun saibarat ukur nyiasatan ka si Wareng. Tarosna si Tadayu deui ka ganggeng salaksa. Harita rada mangmang dumeh dipikirna teu sagampang kitu pastina si Wareng bakal percaya. Hiwari urang geus teu bisa ngabuang waktu deui si Tadayu. Percaya jeung henteu. Tangtos kumaha wae kudu bisa. Nu mawi cara naon deui nu bakal tiasa ngajebak si Wareng pami teu kitu. Tarosna ganggeng salaksa harita ka si Tadayu. Dumeh teu aya akal deui dina harita mun lain kedah kitu carana. Upami kitu, iraha kintenna urang bisa geura nepungan si Wareng teh Kang. Tarosna si Tadayu ka ganggeng salaksa. Kiwari ge ganggeng salaksa lajeng marenta langsung ka para baladna supados nyiapkeun hiji sumur nu kedah dieusi ku oray anu ngagaduhan peurah. Nu mawi siasat ganggeng salaksa bakal ngajak si Wareng ngiring ka tempat panyumputanana pikeun nyerahkeun sagala hasil rampasan kangge dibagi-bagi ka para rakyat engke. Kukituna sakadar siasat dina harita si Wareng geus milu bakal didorongkeun pikeun abus ka eta sumur nu geus disiapkeun ku manehna para mitra. Para mitra kaum dangu, saparanto sadaya anu direncanakeun ku ganggeng salaksa teh dirasa cukup. Nya harita direncanakeun moal bakal lami ganggeng salaksa jeung si Tadayu bakal nepungan si Wareng di pamukiman. Si Tadayu, dirasa sadaya geus cukup, berarti kantun urang tepungan si Wareng di pamukiman. Kocapna ganggeng salaksa. Tapi nah kinten-kinten bakal lancar, ieu rencana teh Kakang. Nu mawi si Wareng moal cekap percaya kitu wae Kang. Si Tadayu naros deui ka ganggeng salaksa. Dina manahna masih mangmang dumeh ngarasa moal sagampang kitu si Wareng bakal percaya. Ayeuna urang tepungan bari bantu saeutik harta keur ngabagi ka wargi pamukiman. Sakadar keur bukti jeung narik minat si Wareng pikeun percaya kana siasat urang. Kocapna ganggeng salaksa harita. Bari kiwari si Tadayu rada percaya pami kedah kitu nu dilakukeunana. Nya Kang, pami kitu carana aya ku bisa keur urang bakal narik hate si Wareng. Nu mawi bukti urang geus ngabagi rejeki ke rakyat ginting. Janten siasat nu jitu pikeun urang bisa narik si Wareng keur dijebakan rencana urang di dieu Kang. Si Tadayu kocapna bari yakin kiwari ku cara kitu bakal bisa narik minat si Wareng keur nuturkeun siasat manehna. Nya harita keneh para mitra dienggalkeun cara kahiji. Ganggeng salaksa jeung si Tadayu bari mawa saeutik duit keur dibagi-bagi ka para masyarakat harita di ginting. Para mitra kaum dangu, nya kiwari dicarioskeun masyarakat ginting teh keur pada karumpul ku pedah pangangkir ganggeng salaksa jeung si Tadayu. Hiji-hiji wargi dipasihan duit jeung sajabina kalawan dibagi rata. Masyarakat ge janten seneng. Dumehna kiwari ngarasa teu sieun deui ka garombolan ganggeng salaksa nu mawi kocapna ganggeng salaksa harita dirina justru geus balik tina tujuan awal. Nu kawitna ngiring bela ka Kalabaya, kiwari bade bela ka Taneuh Kaler. Dumehna ganggeng salaksa geus nyadar yen teu aya untung keur ngabela Kalabaya, nu mawi gerakan Kalabaya teu ngajamin kahareupna kangge dirina kenging gelar di karaton. Ayo, saha deui anu can kabagian? Mangga, masih aya keneh. Kocapna ganggeng salaksa. Kiwari wargi geh bingah. Dugi kasiliwartosan ayeuna ganggeng salaksa
nungges janten kasatria pikeun wargi di Ginting. Nu akhirna wartos Ganggeng Saleksa jeung Sitadayu anu geus ngabagi-bagi harta hasil rampasan teh dugi ka Kiai Ginting oge Kiku Surawijaya. Katut si Wareng jeung si Kacung. Nanging Kiai Ginting harita ngarasa istuning naon anu dilakukeun Ganggeng Saleksa jeung golonganana teh mangrupi siasat hungkul para mitra. Kitu deui Kiku Surawijaya jeung si Wareng ge sami anggepanana. Naon nyata kiwari Ganggeng Saleksa katut baladna ngayakeun bakti ku ngabagi hasil harta rampasan numutkeun sangkaan urang sadaya ieu teh mangrupi siasat tantosna urang kudu bisa nyiasatan deui ka maranehna. Kocapna Kiai Ginting harita anu akhirna saluyu pikeun ngadu siasat deui. Kasarna kiwari perang politik dumeh terang moal sagampang kitu cara Ganggeng Saleksa leres tobatina laku lampahna kiwari nungges jauh bela ka gerakan Kalabaya nuker palugon di pusat bade ngawasaan taneuh kaler. Semohon Kiai, kuring geus yakin tujuan manehna palai kuring nyerah. Dumeh manehna geus ngawakca teu mampu keur ngalapati kuring mun kedah kugulung janten siasat jeung politik nu diulinkeunana kiwari. Kocap si Wareng harita memang leres nu dikocapna. Dumeh sadayana ge geus diatur ku Ganggeng Saleksa pikeun bisa ngaringkus jeung nandasakeun si Wareng ku cara siasatna anu keur dijalankeun kiwari para mitra. Upami kitu leresna berarti ti dieu kasempetan pikeun Den Wareng tiasa nyiasatan ka maranehna pikeun urang tiasa terang di mana tempat pusat penyumputan Ganggeng Saleksa salami ieu dileuweung. Numawi mun teu acan bisa kapanggih tempat penyumputan manehna sanaos Ganggeng Saleksa jeung Sitadayu ditumpeskeun yakin bakal aya deui Ganggeng Saleksa anu sanesna engke. Kiku Surawijaya harita ngiring kocap dina ngawakca siasat anu keur dijalankeun ku Ganggeng Saleksa jeung baladna ka wargi desa Ginting. Memang leres kitu Kiku. Nanging gumantung Den Warengna kami tetiasa maksakeun lumawi kocapna Kiku numutkeun kuring aya leresna Den. Upami kersa oge tangtos resikona gede nyaeta ngancem pisan kana kasalametan adin nyalira. Kiai Ginting tuturna ku cobi ngajelaskeun sanyatana dina rupi hal ngabuka siasat anu ditunjukkeun ka si Wareng ti Ganggeng Saleksa jeung para baladna. Aduh diantawis masalah ieu sim kuring mah bade di tukang wae lah Den Wareng. Kuring sieun teu acan nikah deui Den. Hehe. Si Kacung selap tembalna nu memang geus kitu biasana si Kacung mah. Maklum salaku batur hungkul keur si Wareng ngumbara harita bari memang teu acan bisa usik nanaon oge. Pami kitu kuring bakal siap nanggung sagala resikona Kiai. Numawi ieu geus pancen anu kuring tampi pikeun bela ka Prabu Pranala pikeun ngageugeuh taneuh kaler supaya leungit tina cara golongan Kalabaya anu bade ngawasaan. Kocapna si Wareng harita para mitra. Janten dumeh geus surti jeung dibaca ku pinuh ati-ati utamina ku Kiai Ginting kana cara politik siasat Ganggeng Saleksa kiwari. Si Wareng jeung sadayana gaduh maksad bade nepungan di mana Ganggeng Saleksa jeung reng-rengan anak kiwari keur ngabagi harta rampasan ka para wargi di desa Ginting. Para mitra kaum dangu dicarioskeun kiwari si Wareng jeung sadayana kantos tepung jeung Ganggeng Saleksa oge Sitadayu nu rengse ngabagikeun harta rampasan ka para wargi di Ginting. Anjeunna ngalelekan satemena ka Ganggeng Saleksa jeung baladna dina hal tujuan anak kiwari anu kocapna robi bela ka golongan Prabu Pranala. Rupina leres maneh teh geus yakin bisa dipercaya bahwa istuning bade bela ka karajaan kaler keur ngalawan gerakan Kalabaya.
Taros si Wareng harita kaganggeng salaksa. Semohon kakang. Kakang Wareng kami geus sadar moal aya untung pikeun kami sanaos bela dugi kapati ka Kalabaya. Nu mawi teu ngajamin pikeun kami mun engke oge nyatana gerakan Kalabaya menang teh aya jawatan kangge kami di karaton. Kocapna ganggeng salaksa harita. Ngawaler keur sakintena si Wareng teh bisa percaya ka manehna para mitra. Pami kitu kedah aya buktos anu bisa ngajadikeun urang teh percaya kana kocap maneh kabeh. Si Wareng tembalna bari ngalalekan deui ka ganggeng salaksa harita. Kakang Wareng, butuh buktos naon deui kakang? Mangga kakang, kuring kersa pikeun ngalakukeun buktosna supados kakang bisa percaya kana kajujuran kami kiwari. Ganggeng salaksa tembalna bari nyata geus siap keur ngabuktikeun kocap. Nyaeta kocapna ka si Wareng jeung sadayana para mitra dina tujuanana harita. Pami kitu, urang bakal dibuktoskeun ku bedog ieu. Ieu bedog si Wareng. Bedog si Wareng moal bakal bisa nyeset kulit jelema anu jujur. Nanging tong arep salamet mun maraneh teh teu jujur. Ieu bedog ngandung mawat nu moal aya ubar. Urang dek nguji ka maraneh. Keur diteuk-teuk beheungna. Tangtosna mun maraneh jujur moal bakal teurak ku ieu bedog. Kocap si Wareng bari harita bedog geus dicabut tina warangkana. Ngagurilap serap batiku sekeutna eta bedog teh para mitra. Kiwari ge ganggeng salaksa asa kumaha nampi tangtangan si Wareng anu bade neukteuk beheung maranehna. Nanging ganggeng salaksa ge teu bodoh kusanyana. Kiwari anjeunna nyanggakeun heula ka si Tadayu para mitra. Mangga kakang, si Tadayu bakal ngabuktikeun ti heula dina kiwari tangtangan ti kakang. Salajengna kuring kakang. Kocapna ganggeng salaksa harita. Si Tadayu ge janten ngorenjag reas nampi kocapan ti ganggeng salaksa. Memang dasar ganggeng salaksa licik jeung picikna teu bae ka batur-batur. Istuning kabalad sorangan ge banget nyatana. Nya si Tadayu ge harita kapayun. Teu loba tembal jeung laga. Panuna ngareret ka sakuriling bari pelong kosong. Manahna banget sieun jeung melang. Jantungna ratug nanging diwanikeun nyang hareup jeung nyodorkeun beheungna kalawan dongko di hareupeun si Wareng kiwari. Nya si Wareng geus siap masatkeun bedog harita keur neukteuk beheung si Tadayu. Kiai Ginting jeung wargi sadayana silih melang ningal kaayaan harita para mitra. Kitu deui ganggeng salaksa. Nya si Wareng harita ngacungkeun bedog ka luhur jeung diayun ka handap ngarah tepat kana beheung si Tadayu. Ayo! Neng nong para mitra. Hampura para mitra. Dongengna kabujeng neng nongnya. Ya insyaallah urang lajengkeun deui cumarios si Wareng teh dina seri kagenep para mitra. Tong kirang-kirang hapunten bilih ayeuna cara pangmawa encing dina ngadongeng kirang raos. Nu mawi encing ge masih dina kaayaan pileg sareng batu. Mugia sing enggal damang encing nya kitu deui ka para mitra sadayana sing ulah aya anu kaserang panyawat atanapi virus naon oge lah nya para mitra. Sing sehat-sehat sadayana wilujeng saum sadayana. Sakitu anu tiasa kapihatur dina ayana ti sim kuring. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.